ker patali jeung ilmu syariat tapi ketika jelema anu tasawuf tarkul uklim min syatin olifat jalpin magsubin minal waro ninggalkeun barang dahar ngadahar tina daging embe nu diparaban make parab anu haram menang ngagasap menang maling nang korupsi bagus nama teh ulah didahar sebab lamun ngadahar eta halal namangan moal daek hudang ti peuting dina hudangna ge ceknya nanti ieu ti mana kulon hudang nama kulon mana kulon jadi linglung tuh karasa kan gujana ngomong nya ge karasa beureuh boga rasaan meureun aja linglung nya nama ngadahar teh ngadahar ge linglung bae. Ya Allah ya Rabb do bagus sama apik geus apik eta mawa nikmat kana ibadah komo nu geus karolot malah nilai kaharep geus moal panjang deui mending diapik-apik wat enggak bebener diri andai kata boga anak-anakna teh ieu pejabat geus ulah yang dibere ku anak ceng sing bawa bae sing bisa bae sia mawa diri sia kiai cenah emang duit pejabat haram ulah bebeja ka batur tepeunya ieu mah pada urang bae ieu bajang nu ngaraji urang bae ulah dibejaan ka batur paling harewos bae memang haram kanyahoan haramna ti mana kokocoranana kapan tina pajak pajak saha nu ngahalalkeun pajak oh gitu mah gitu mah. Batak Gus Dur salila aja ngajabat teu pernah ngadahar duit negara. Teu pernah nya. Eta cenah ka luar negeri make duit negara kapal teh mah. Dibelikeun ka bensol enggak salah.